Si Ayu kamenong ye. Besti ek. Lengiten biasanya sok babarengan wae. Manajer blog ampun yang mah ayo teu mangkat da kumaha butuh belanjaan lengkap guys kopina walah hoi eta Amel kunaon maneh Kasih Ayu Bu Haji. si Ayu teu pamitannya ka maneh. Palingan amprok jeung urang teh ngomong pajatuh lah bebeja kasih Amel lah bebeja ka sasaha cenah gitu. Emang Bu Haji amprok di mana sih jeung si Ayu? Amprok di belah ditu kamari urang balik nagihan. Oh, orang mah dah meninte bebeja naon Bu Haji. Rek neangan pagawean cenah Mel ka Cikarang Tiga cenah. nama main nama katemen Bu Haji ka ditu ka Sumatera. Lain can ngomongna arek ka Cikarang atau ka Jakarta cenah gitu. Ya kira Bu Haji minuman batu ngagosipkeun pajakeun ngarebut salakina si Iem cenah Bu Haji. Anya si mah mina penting baheula aing digosipkeun ayeuna ganti si Ayu. Nya biasa we sia teh Mel, omong-omong si jeung babaturan. Oh, baturna deui urang di dieu Bu Haji. Jeung urang atuh Mel. Bung ajeng Bu Haji mah. Kunaon sih? Bu Haji mah bung. Niki kita aing loba duit tuh Mel tuh. Ya. Namanya yang bener tuh rumah tangga jeung urang. Ya heula yang bener. Kiraku yang geusan Yang bener tapi kelakuan kos gitu kos waduh. Urang kinaon mana lebih percayaan ka mana ka salaki sorangan apakah tempuan maneh Nya katempuan urang lah. Yo maneh teh buat ting usaha teh kitu we di tukangan urang mah. tuhnya kos kitu mah lulu Pantesan atuh usaha tara ecel kitu we meureun. maneh ge harita kos kitu urang menteu dipermasalahan Nya urang mah tara pulak peluk cuman mere duit 50.000 PRT nya wajar. angger situ Maneh mah meni pelak peluk hareupeun urang. plak peluk nulungan eta teh lain plak peluk ieu Alah nulungan. maneh nanti jalikeun Buat ting eueuh aing mah teh kanyuan ku aing mah asup ka jero sia teh. buset deh jelema keur nungguan maneh eta teh nanyakeun wae mana sieum Urang teh ye nya nempo mah teh urang teh nyeri hate wae komo mun inget kadinya ka kejadian eta aing teh nyeri hate wae. Kasih teh aman. nyeri hate heuh sih da ngaranna jelema pasti nyeri hate Nya enggeus satu Mel. Oh. Nuruyu wae. Cenah ngomong Bu Haji rek kawin. Mel doakeun nya. Di orang Palumbon Sarira ya. Coba sok ngahuan wae. Lain eta tetangga belawetan. Ya, baju lah kan nikah mun sanjan besti urang balik nikah dia masih ada. Emangnya gue pikirin. Urang mah batu odangan Bu Haji. Cor we baturakeun dohoi diulah-ulah. Mal aing rek balik Ira si Bu Haji kebejana urang Bu Haji mun balik kawin teh. Siap-siapnya nah nu loba Paling urang undangan ge 25.000 Bu Haji amal gede-gede teuing. Tarima 20.000 mah. Nya gede-gede teuing si Bu Haji undangan teh kos kitu jelema teh. Meuni matok ye. Tinta adegan. Itu si Ayu. Ayu. Urang kumaha aing mah sebagai pamajikan sia teh usaha aing mah narima apa adanya ngontrak di dieu kajeun aing mah tapi sia mah ka aing teh meni teu ngahargaan pisan amat selingkuh hareupeun mata aing sing eling atuh amat teh geus boga anak geus boga pamajikan ulah kos kitu wae belum tentu sia ngawin si Ayu mah bener rumah tanggana jeung si Ayu mah ngomong naon anu hayang kasih Ayu sih yang geus kabuktian kitu aing mah kurang kumaha asia kurang kumaha sabar saya teh usaha aing mah utang injem neangan duit supaya salah kita lalabok anak lalabok tapi sia mah kitu we ka aing teh nyerikeun we hate aing
Yang bisa yang dek mangkat dia usah jauh. Mangkat ka mana ya hujan-hujan ngecek koski mangkat. Nu gelo oge ngariuhan. Ieu sia nu normal mangkat. Hari dek nyangan pagawean, diomelan. Dengan pagawean. Paling oge ieu sia mah palingan dengan pagawean dengan si Ayu mah dengan pagawean. Aku nangan si Ayu. Oh, cenah dikabarkeun teh si Ayu teh ngalungit ka mana meureun? Da kaeraan meureun. Mari karebut salaki batur. Ini kudu pilih-pilih atuh ngarebut salaki batur ulas. Model kosnya tukang rontok direbut. Nah, saya sih nu resep ke manehna ah. Jangan bos. Dasar jorok. Jangan jelema nu teu boga ge di embat wae. Bela, bener ente teh dulur mana selingkuh jeung si Ayu. Oh, aing meuni wirang Iis, kamari aing teh ngomelan si Ayu meuni bebeakan, teh nyaho mah lain salahna si Ayu. Si Ayu mah cenah arek ka si Iem teh teuing arek naon meureun nya aya perlu dijalikeun da lesang itu kangen imahna ditulungan ku si Ahmad. Aya si Iem balik ti warung, pangsana mah heueuh cenah keur duduaan. Teh penjelasan kitu ti saha maneh? Si Ahmad aing mah langsung, da aing mah hayang nyaho si Iem bener teh. Si Iem mah sungut tah kitu nya. Maneh namanya aing meuni ngerakeun. Yo si Ayu meuni leweh ku aing diomong. Tapi kan teh nyaho mana nu bener mana nu salah sia teh. Ya tapi si Ayu meuni geus susumpahan demi Allah Rasulullah nya si Ahmad ge kitu ku aing ditanya susumpahan. Tapi kan si Ahmad ieu sok Teu ngabohong. nyaho tah aing mah aing teu Saha nu teu kabita ka si Ayu coba ge. Pusing Iis unggal-unggal ieu nya si Ahmad jeung si Iem aya masalah teh aing wae anu beunang teh nyaho mah pan nyaho sia teh si Iem teh geuleuh wae ka aing. Nyalain masalah teh aya we tungtungna mah batur eueuh mangkat cenah ngadenget teh. Angkat ngomong nama arek keluar kota cek aing teh sia mah yang lalaki keluar ke kota ge cek aing teh ku aing dikitukeun ngambek mah si manehna. Nya ngambek lah sia teh. Jabat curi ku aing diomong kitu teh cek aing teh kieu sia mah ngalayanan we salaki batur ku aing dikitu-kitukeun. Aturan mana tong kitu bel kudu. Nah aing kesel teh kan aing ngabela si Iem da dulur aing. Itu lain masalah dulurna kan kudu nyaho permasalahanna kudu bener apa henteu. Lo main ngomelan wae. Yo, aing kurang bager kumaha ka sia ka salaki ha. Salaki teh usaha, salaki nganggur, aing mah hutang injem neangan. Tapi sia mah ngalah selingkuh jeung si Ayu. Yuk, dengekeun. Sia baheula ge. Pulau masalah aing tara naon permasalaheun. Sia di kos kitu. Mangkat si anjing. Mangkat sia. Coba yang dilaporkan ke desa sia geus kekerasan. Wah mejakun si Ahmad ka mau dah. Ya nyenangkeun aing. Nyari hati. Hari nu belanja teh ka mana sih mereka kuat lila-lila teuing masalah ngobrol heula Bu Haji mah asal ka mana-mana teh ngobrol ngobrol. Ah, apaan cenah aya keperluan ieu rek aya semah. Geus beres ieu geus rapi ieu. Kumaha lamun kaboro datang eta calon. Lain hayu-hayu. Nah, dia ngepel enggeus, sasapu enggeus tinggal nya kapret mah tinggal kapret di jero. Teu nyararah neundeuna, di mana neundeuna? Teu nyaho mama. Moal nyanyahoan moal mama. Masalah ngobrol heula meureunan. Heeh, da jelema beuki ngobrol Bu Haji mah. Ya, ayo kemana sih? Mereka bebeja. Mereka bebeja. Kabur teh. Mending utang hargaan jadi babaturan teh. Ayo, sing menang pagawean nu layak teh. Lamun cenah nanya pagawean sing menang pagawean anu kunaon ayo.
Mak. Mak. Masih ini udah teh. Mak. Menilila-lila teh. Sok ngageja. Buku mah kopi na teka beli poho. Yang geus kumaha teh dibel. Nempo teh tadi daerah kaya. Enggak satu ya barasiki. Aya 3 bungkus lamun teu salah mah. Ongkos orang ka dieu na ge tibang manehna doang sorangan. Alhamdulillah bagus, nah, pasti ngobrol heula nya Bu Haji mah nya. Ya biasa di jalan namprok jeung jelema ngobrol. Ya lain kana beusingan kayak buru-buru datang. Moal ieu mah burang kene. Meuli naon si ieu? Eta Yang geus suruh omehan ayeuna nya. heeh mah. Ya, kita ditekan mah arek nyokot tapretnya. Kapret, karpet. Eta lah nya. Da mah teu nyaho nu dada di mana kitu nya. Heeh, Kan Bu Haji ayo. we kapan ditakeun nya. Ayo. Ieu mah ngomehan era nya nya. Ayo. Hadena teh aya nini. Jadi aya nu mantuan. Aing mah muka babawa deui masalah kos kitu geus ayeuna mah lamun kahareupna cenah si iem aya masalah jeung si Ahmad kumaha aing mah embung. Soalna naon indungna nyerikeun hate ka aing mah naon nulungan maranehna rumah tanggana supaya weuteuh nya. Indungna mah teu narima iis malah geuleuh we ka aing. Komo si iem mah. Terus nah, ini mana tong ikut campur we Nya kene. moal da tadina aing mah dulu kitu ka si Ahmad nya karunya da alo kitu aing mah karunya mantap ku aing heueuh. Hayang nyaho aing bener apa henteu. Nya kitu mah aing nu boga kaerapan. Si Ayu ku aing diomelan biak bersih. Sia nu salama kitu. Masih teu ngadenge. Itu tengah denge iya, tapi si Iem cek si Iem kamari ngomong cenah selingkuh aja si Ayu. Nya budak eta mah sungutna puguh kitu harita jeung Bu Haji si Ahmad dicemburukeun. Ayeuna jeung si Ayu kalilan mah jeung sia da anu eno cek aing mah sok. Lamun ka aing mah poengek dihajakeun pisan dah. ajakeun tuh Oh, aing mah. pusing sungutna mending tuh golonya coba mah ka aing. Terus ya dengekeun ye ayeuna kan aing hujan ye. Ayeuna sugan amprot jeung si Amel rek nanyakeun kitu si Ayu aya makat apa henteuna. Ya tanyakeun ka ditu lamun aya kene mah kumane mana minta maaf ka si Ayu. Ya dari gengsi ge aing kudu minta hampura da aing geus Ya ngomelan Allah. Oh aing mah katanya Enam. lesang banget teh Iis. Kade sing labus ya, ke labus setruk dehanan. Aya wae masalah teh nya. Di baheula ka Bu Haji enak ka si Ayu nyalain karunya keur mah batu sabatang kara di dieu. Ayu di arumelan. Haji kumaha damah. Alhamdulillah pangestu Kumaha rambut kumaha ieu? Keren tos lah ieu saha? Nah gitu ka dieu teh bade tadi kan si mama kamari teh ka dieu nu awalna teh gini kan. Nah ayeuna mah mama teu ngiring. Oh da benten deui. Ayeuna nu ngiring teh uwa ka dieu teh. Oh nepangkeun atuh. Tok. Ya Neng Haji uwana jang Haji. Mohon. Aja. Apa ujang? Nya kumaha we? Nya bae ujang ge nya. Uwa masok nyebatna. Ujang wae nya. Jang wae sadirin. Emang gitu lolobana mah kajen tenggeus dewasa ge angger di mata orang tua mah dianggap kecil nya. Mana aya AA, aya Neng. Neng geus kolot, Pak. Nya emang ari kedah nama. Tadi kan Neng Haji, kade kuduna Haji, Haji. Wios naon Nyari we. uwa mah ari di bunga da sok nyebatna jang Haji wae. Oh, wios naon we atuh tibang panggilan. Apa sih arti sebuah panggilan teh kitu geuning. Yang penting mana tuh Neng Haji? Mohon. Rezeki gini. Bener. Ya kita alhamdulillah biasa ka dieu deui. Mohon. Kamari mah punten we da ngadadak geuning kan. Jadi awartosan jadi ngadadak gitu. Eta perkawis tangga kumaha tos kengingacan. Ari si mama mah kamari teh tos nyarios ka dieu. Eta mah tergantung cenah kitu komite siap mah nya kudu tereh-tereh cenah kitu. Ya eta mah Neng Haji kumaha tuh? Ya kumaha sih nya? Pada bulan heula kumaha gitu apa? Nyamun bulan payun kumaha? Bulan payun ini orang wartos kasih mama heula gitu. Mohon siap. Ayeuna kan tos tepang deui sareng Neng Haji gitu. Hendak uwa ka dieu gitu. Mun tos ayeuna tos nyarios Neng Haji nya gitu abi kasih mama diwartoskeun gitu. Siap. Tanggalna mungkin kumaha nya? Heeh. Bulan heula Sok we tanggal nama gitu nya amun tiasa mah di dinten libur. Mohon. Siap gitu. Ambe mending we saderek naon nu rek darongkap teh libur apaan gitu. Yakin tinggal diwartoskeun ka si mama. Mohon. Enak kan nyandak uwa doang ge da si mama cenah ge sareng uwa we cenah kitu mama teu tiasa nuju aya kapariogian cenah. Mohon biasa. Tinggal ke si
kasih mama nyarios. Ye, cenah Bu Haji rek kawin. Rek kawin. Nanggap naon sih ye? Anggap naon paling ge kawin biasa doang meureun kira-kira di sekolah tunggap Kita anggap. biasa dipangantenkeun teh sih. Emang aya ukuran bajuna kitu ye. Ih meuni kos kitu, maneh mah nya Pasti aya bajuna lah. ge ukuranna XL, L, double L. Lagian moal anu penting mah sah meureun Amel. Cenah ngadenge teh selektana brondong. Oh cenah mah kasep. Lekongna. Paling oge ngarah trekna Bu Haji ye. Ulah kitu udah cenah mah ngadenge mah manehna ge beunghar Amel. Mana mungkin anu beunghar daekeun ka Bu Haji. Ih ngomong-ngomong jadi ngagosipkeun Bu Haji. Ya, Bu Haji mah paling oge eta mah bogoh ka pekso. Ka pekso apa ye? Emberan. Ya jeung ubar tiris meureun. Ayeuna mana masih kene eta teh ye Naon? hubungan jeung si wakil. Wakil mana hari mana sok anu nyian gosip wae tah. Wakil itu teh ye anu kamari ngabagikeun bansos 800. Ya eta mah lain sasaha urang teh nyaho. Urang mah cuman nya sebagai tetangga aing mah boga hubungan naon-naon. Ya ye rek babantu mah si ka Bu Haji Bantu naon Bu Haji mah paling ge aya mah odah ieu babantu nah di dangdana pasti mencit sapi da manehna mah ye. Pasti hajat gedong. Moal ngomong lagi teu bang heueuh kitu doang lah supaya mah sah doang. lamun aweus si Ayu moal datang. Kunaon sih? Nya embung we baturna mah ye. Ya justru batur maneh teh ngabang berangkeun supaya poho kasih Ayu sugana poho. Arek neangan lekong heula ame aya nu ngabaturan. Siapa nu dipegangan teh lekong we jeung lekong. Emberan, komo usum hujan kos kieu cucu deh. Kalau ada lekong. Ka mana sih dasar si tek deung? Ya tek deung. Milu moal. Tinta Seuk. Eta so cantik banget ya cek manehna mah pantes meureun kos kitu teh ih. Jadi inget deh kasih Ayu. Ayu. Kasih kaya nana. Iya mah di dieu tos sepuh si anom kene. Ai anjeunna daekeun nya ieu mah mangga wae kitunya. Tadina mah isin teh ieu tos sepuh si anom kene gitu. Bili gengsi, bili kumahapan. Wios yang haji ya uang mah satuju wae. Yang penting mah jang hajina sukaeun. Oh, tadina mah isin. Wios. Aya nama kata mah tas jama. Hon sih. Mun. Iya calon teh. Mohon. Mama kara kamprok ya. Kasep tuh, Mak. Kasep tuh. Ya uang jang haji. Gering benten ya. Si mama datang ngirim. Iya haji teh iya. Anu arek ka Neng Haji. Mohon gitu. Mama baju pipil wadeng haji, Baik atunya emang ora ken Haji. Yai, mama bogo deh. Kadang-kadang iya jamuan aya. Marah sepen sih kan. Mbak terpanas ya Cigana. Eta emak. Haji. Mak. Mak ini grogi. Cemburu tuh neng. Iya wana. Heeh. Dia mah muah heeh. Da kudu kos kieu aya nanya. Heeh Gusti. Ini rawasan. Ini bade rawasan Haji. Wios atuh Tampi mana. mangga heeh Gusti. Di mana si Haji teh di mana? Mati di Palumbon. Di Palumbon. Orang di Palumbon. Umur sabar si Ujang teh. 30. Hanya biasa malah deket-deket aing mama. Mama sakit tuh. Nya uing mah. Nggak jadi duduluran tan. Nya Bu Haji. Sok mangga nya. Di tampinya mah. Ayo. Ya sok ayu dirawasan. Orang emam ya babarengan ya. Bermasakan nih emam. Heeh nya sok ditampi wah. Nah iya katampi ya. Ayo sok dirawasannya ayo. Ayo. Ye, cenah Bu Haji. Itu belah.
anjing. Bahula we catur we pugun dumuk sia nu kos kitu. Anjing nyamuk nira sih. Dikieu Si Ayu kemana sih emang? tinta adegan kabur gara-gara digosipin ngarebut salakina si Iem cenah ye. Gosip. Orang kayak orang ada yang ngencan sih gosip eta. Yang satu anjing.